Tips cara ngagoreng cimol ameh henteu ngabeletuk. Assalamualaikum bare sadayana, kumaha kabarna? Teu hilap sateu acan barang damel di pandangan si teteh teh tos dicuci bersihnya. Sabari si teteh ngadamel cimol, kamari teh aya nu naros ka si teteh teh. Saurna teteh, kumaha sih cenah ngagoreng cimol supaya henteu cing baletuk? Da abi mah cenah teu tiasa sok cing baletuk wae sieun ngagorengna teh. Pami si teteh mah ngagorengna teh tinu minyak tiis. Mimiti tuangkeun heula si minyakna teh kanu katel, tuluy bruskeun we si cimolna teh, baru we hurungkeun ta si seuneuna, tapi tong ageung teuing, sedeng we cenderung kaalitan. Tah tos rada satengah mateng, rada dikulah koleh we terus tong diantep. Pame diantep mah nya eta kitu sok cing beletuk. Anyaran mah si teteh ge teu terang. Mimitina teh dipanaskeun heula si minyakna teh, brus we si cimol. Teh apal dikurah koreh teh diantep nah hada cing baletuk hadituk hadieu tah tidinya si teteh sarua sieun. Caro ge ngageugeuikeun nyarioskeun cenah lain kitu atuh ngagorengna ti minyak tiis tah tidinya si teteh jadi apal. Alhamdulillah we sakumaha ngagoreng seueur oge can pernah cing baletuk deui ayeuna mah. Tah kitu ngagoreng cimol ala si teteh mah kahiji minyakna kudu tiis, kadua seuneuna tong ageung teuing, katilu dikurah koreh terus dugi ka matengna. Sok mangga baraya geura praktekkeun geura nya tong diantep nya diantep mah atuh cing baletuk. Tuh da sabari nyarita mah nya teu karaos yeuh si teteh ngadamel cimol tos bade beres. Dicekapkeun heula atuh nya video ti si teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong bosan-bosan ningal video si teteh nya.